gening wujud monyet sanajan wujud monyet tapi ari hatena manusia sabalikna ari wujudna manusia ari hatena monyet karena naon cing ingat anoman mentena pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate cing regreg ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan tetap istiqomah dina hiji pamadegan yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina sabab cing inget boh anu nincak boh nu ditincak nu ngadenge boh nu ngadenge nu katingali boh nu ningali eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya moal leupas urang tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid ieu teh kabeh teh anu aya di dunya teh kasep anoman alat deteksi wungkul moal leupas tina paningali anjeunna dek ngabohong kumaha dek mungkir kumaha jeung naon akun atuh urang mah hirup di dunya ngan ukur derma ngalaksanakeunana meureun taat we kana pelaturan heuh jaminanna tempat kanikmatan teu taat meureun heuh wayahna we eta mah ari pangeran mah moal arek ngahukum sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana heuh oh kitu cing regreg sing boga kayakinan we dina diri ai geus yakin mah ka anjeunna naon nu dipikakeueung naon nu dipikasieun naon nu dipikawani hirup cicing di siger tengah ulah hareup teuing beusi ti kusruk tukang teuing beusi ti jengkang siger tengah we hirup mah ha kitu engke ge aya nu mawa nyaeta molongpong jalan ka gedong keun hirup di dunya loba fitnah loba nu ngahina loba nu nyaci loba nu maki sabab eta wujud monyet oke hiji perkara eta teh perkara datangna panghinaan panyengsirikeun batur teh ta eta teh proyek kasep kuat jeung teu na nyaeta iman dina hate eta tau greg nuhun ngan sajabana ti kitu leres ieu teh aya pikeun saeunaon ala lajrih temenan Kakang Panjin Rada kaulan urang dongengkeun bae mangga nyakseni akang mangga anoman kaulan ari ama teh kapan raja Triloka leres Tri Hartina tilu loka alam ieu alam maya pada alam madya pada alam tengah teh leres alam katiluna alam marca pada ta ieu teh aya dina kungkungan ama nu tilu alam teh kabeh leres jadi hartina tanggung jawab ama boh kasalametanana jeung sagala rupana pikeun ngatur eusina ieu tilu alam teh ama tangtuna oge ieu teh meureun gawe ransage gawe babarengan gotong royong masyarakat di tilu alam ieu teh anu luyu jeung pelaturan anu geus aya leres ari dina hukum ieu teh tong borohinga anu diancam ku urang
nyaeta anu lepas tina aturan teh sanajan ama genunya ka aturanana ai salah mah hartina ama oge tetep bakal kena ku hukum. Oh leres tah kitu kasep wayahna we da di dunya leres. Kadang-kadang tukang mariksa ge dipariksa zaman kiwari mah kade hah leres da aneh atuh leres nah kumaha atuh ieu teh kulan da ari agama mah geuning parantos ti baheula turun anu moal dimangmangan deui eta ayat-ayat pangeran teh tapi naha geuningan ku bardegongna nataku hare-hare hirup parantos seueur nu ngabalieur tina ayat-ayat pangeran parantos seueur nu bararudeg parantos seueur anu luar leor wae aya sapertos oray nyingcet miyuni oray miyuni monyet miyuni bagong nu noyod wae noyod heuras beuheung hese ngaliuk wah rupa-rupa kejadian alam marcapada kitu anu mawi disaksian teh ku kaula ngan ukur bencana alam jeung bencana alam musibah we jeung musibah sieun bade ngalepatkeun saha da tetep ieu teh kalepatan manusia gitu Kakang Panjin rada kaula cing saurkeun hasil ngadongeng dinten kamari leres hasil gempungan urang sareng para juata marasanga mangga hapunten atuh adi mangga kieu anoman pangna hidup ayeuna di haturanan hasil gempungan para juata marasanga juata para romanten bayar-bayar hasil saur manuk sabab ieu kejadian alam marcapada teh moal buru-buru rengse lamun anoman teu ngalibatkeun diri ari sababah heula dina zaman Ramayana aya kajahatan anu dilaksanakeun ku Prabu Dasamuka anu luar biasa eta kajahatan teh hese diungkulanana bujang hingga manusia anu aya di alam marcapada dalah dewa-dewa kabeh teu kuat nying hareupanana tapi geuning ku ayana Batara Rama Wisnu turun ka alam dunya menang bantuan ti Anoman sabalad-balad kajahatan bisa rengse bisa ngurangan nyaeta Dasamuka teh taya teh lamun teu nyonto kana kajadian nu ti heula moal bisa lancar urang ngabantun kana contoh anu geus ti heula hirup mun teh mah aya di alam marcapada leureuh nuturkeun galur karuhun mapai lacak manusia baheula anu akhlakna luar biasa terpuji leureuh loba contoh leureuh contoh kajahatan boh contoh dina ngajalankeun bener jeung adil leureuh yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah ta eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema nu alanyar sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula ngan hanya ka ku jelema sok dimitoskeun leres
ku jelema-jelema disengcangkeun leres malahan napi kalau banu nyemah kana kayu kana batu kolot-kolot baheula dijieun patung tuluy disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung Anoman ayeuna disemah di dama-dama eta musyrna teh pikiranna teh kana patung jeung ka Anoman teu inget kana perjuangan anak Anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna akhlak Batara Rama baheula malah ayeuna teh loba anu condong ka jelemana ka Batara Ramana teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas